Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasula al-ayah. Teriring dua kalimat syahadat rupina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anu matak nyisih kana gegeuleuh anu timbulna tina ria sareng sum'ah nu matak ngahalangan kana joreratna cahya Al-Qur'an kana jero mana. Puji bubukan nu kahiji urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci nu parantos ngadamel langit sareng bumi. Nu desian ku pirang-pirang jalmi nu setia jeung teu setia ka Gusti nu sami sadayana ge bakal diimplik-implikkan ku mati. Oge rengse di kuburna hiji-hiji iwa jelema anu diserang ku tsunami sareng gempa bumi cek beja sakuburanna leuwih ti 20 hiji. Puja bubukan nu kadua urang sanggakeun ka Allah nu makawasa nu parantos nyiptakeun alam dunia. Nu desian ku pirang-pirang manusia nu setia jeung teu setia kan agama nu sami kabeh ge bakal ninggalkeun di alam dunia pisah ruh jeung jasadna. Takdir moal tiasa difungkir, qadar moal tiasa disinglar teu lawang sigotaka ilahar basa urang maot ngaranna. Syukur bubukan nu katilu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur nu parantos ngutus ka pirang-pirang rasul nu kamasur nu syafaatna dianti-anti ku urang tak pernah luntur. Wasta habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu salajengna teu kaselip-selip dina ati, teu kaselap-selap dina manah, teu kagir-girna pikir, teu kabeku-beku dina kolbu upami saur pamuda mah jauh di mata dekat di hati. Pan bahasana teh beda-beda, aya jauh di mata dekat di hati eta mah kabogoh ngaranna. Aya oge jauh di hati dekat di mata cileuh eta mah ngaranna. Aya oge baheula mah jauh dekat 2000 setengah angkot eta taknya. Salawat kali salam nu sampurna mugi salamina tetepkeun ka baginda alam Nabi utami Rasul nu pinunjul nu pangyongcolangna salam marcafada anu niti dina jalur anu suci anu nete dina lampah nu merenah tur sabagodos sareng buktos penghancur lebur bentuk-bentuk kekufuran pergi habis benteng-benteng kemunafikan nu berjuang tanpa pamrih jeung teu pernah digaji. Sayyidul awalin wal akhirin hotamin nabiin ila yaumidin wasta habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para sahabat anu terpilih munggu Gusti Abu Bakar Umar katut Sayyidina Ali. Sepuh sadayana hapunten moal diwincik diwiji-wiji diteracal di beda-beda. Pokona mah sadayana sepuh nu lungguh timpuh murang kalih anu ninggali peragawan peragawati nu boga parawan kudu ati-ati. Sabab dina era zaman gobloklisasi sok loba jurig anu nyiliwuri nu sok abus kana liang tai. Nusadayana parantos ilas manah ridho gali sadayana hadir kana ieu patempatan nyun mun-munan ngaganong tong ngopatkeun dua dampal pandangan ngalangkahkeun dua dampal sampean kangge nyumpingan kan hafalah mubarokah tur wanci sae insyaallah munggu Allah. Ya Allah berkah iriungan kalian disandarkeun kana kaagungan junjunan. Mugi sing tiasa kepetik hasilna kalabuhna kay ngawincik dirina lungtik hirup dina jero kahirupan canakeun maot. Eusina masing tiasa dijantenkeun papadang kana ati kang midamel kasaean oge masing tiasa dijantenkeun kifarat kana dosa. Wabil khusus nu kasab kana tani tanina sing cucul sing wani ulah tani timbul daki akhirna mok meri mok istri lila di kantor polisi. Tapi tani nu bisa mere maweh ka putra ka putri kanini ka aki ka santri ka kiai wabil khusus kasim abdi. Amin. Sing aya dukungan. Wabil khusus nu kasab kana dagang sing cang padang bati dagangna ulah dagang tengah hutang awak kuru kantun tulang lantaran duitna meunang nginjem ti bank aya nu kitu. Tapi sing cang padang bati dagangna bisa mere maweh kanu tebih kanu anggang utami kamu balik nu diondah. Masuk. Iya. Keun lah teh naon. Hadirin sadayana sumping abdi ka ieu patempatan sanes agung tumalapung arek bak retak-tak atanapi ngaros diri aya saluhun tinu sanes luhung ku ilmu jembar ku pangabisa sugih ku pangarti rebo ku panyau hampura ieu mah pedah kabitawe ku peuduh Gusti nu kaunjuk deui ayat suci Al-Qur'an gaduh nami bismillahirrahmanirrahim tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hirup anjeun sadaya teh keur hadaek saling asah saling asih saling asuh saling aping saling jaring saling geuing. Pomah hirup anjeun sadaya teh ulah daek saling dasar saling geser saling gusur saling gasak saling gisik saling gesek.
nu malah mandar uhwah islamiyah uhwah insaniyah uhwah watoniyah tercipta wid dunia rapih rauh akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Belajet ka Bandung panggih jeung hiji jelema panggih ka karek wauh henteu mere duit nolna pas sedek teu nyaho ting sabaraha teh hate sok timbul curiga buah-buah ing rek disulurkeun jual uing ka ieu patempatan panggih ka karek teu wauh mah bisi pajarkeun dik disulurkeun mungkin sebagian di antara aya Kang Dadang nu di payu si ganteng kalem badak gua aya segenap tungtung Kang Jael oge aya ari rencanganna di antawisna mungkin tos kenal ka abdi termasuk ari mah puguh ketua nya ketua ngajan alit-alitnya ada anak meong anak meong mah anggar meong malah jadi anak ucing jadi ya seletik-letik namanya ada anak meongnya meong ya mau jadi ucing ayo uing anggar ya pan nepangkeun Komar nami teh sanes Komarudin hapunten Darudin mah kapungkur aya nama Komar Gining sepuh Ciburang abdi caket sareng sepuh abdi ti Pasir Kanyere desa Sinar Bakti lebakeun Ciburang didinya lamun nyaritakeun kawin 20 kali teh aneh ya tuh ka Ciastana 120 nya abah-abad agreng nya pinah ka Nyangkewok Cintasari caket Kang Haji Asep 78 kali kawin tak 20 mah teu aneh aya nu dari tetangga abdi ada matos ngantun tapi udah Nyangkewok masih kene aya mung aya nama teu gaduh jiji acan jadi nya lengoh gitu aya nama aya mah alhamdulillah masih kene aya abdi teh urang Pasir Kanyere mung linggih di Bojong Sawah caket Taluk Agung desa Sukamahi lurahna Haji Mahidin boga anak 2 didinya kurang make di Bojong Sawah pan awewe uing didinya nu alhamdulillah pamajikan urang teh di awewe no nya gitu sanes ngajal henteu aya budak 2 lalaki jeung awewe lalaki gias ieu kia awewe Jakiatul Aulia kunaon make ngabejakeun anak jeung pamajikan bisi aya urang dieu rek parawan atawarana nu bogoh ka uing wayahna jadi bahasana teh terlambat sudah kau datang padaku bangun cek dina lagu teh geuning biarlah semua berlalu jalani seperti apa adanya bunga kan mekar meski kemarau melanda bunga kan mekar meski kemarau Kang Sandi abenternya dari masuk ke Ivan jadi terkagok sok bawa edan dari mama sok eling sawak ya Allah dari ratu bunga-bunga katunya urang teh rek naon atuh ka dieu silaturahmi kabita ku bedalah silaturahmi padilah teh luar biasa tilu diantarana gampang katalar gampang dilaksanakeun lamun nyaritakeun padilah gede luar biasa gampang katalar 2 bahasa hiji silatu jeung rohmi tepungkeun cek santri sebutna idopat tanya we budak gampang nalarna ge silaturahmi gampang dilaksanakeun kapanpun dimanapun siapapun panangan moal kos belum opak nomor katiluna lamun nyaritakeun padilah lamun kitabna dibaca ti ayeuna tepi ka subuh padilah silaturahmi moal wakatamat naon sabab loba padilah silaturahmi teh tong rek nyaritakeun urusan akhirat ladang silaturahmi teh urusan dunia gede luar biasa nah ngomong tong waka nyebutkeun urusan akhirat jiga nu nganapikeun ka akhirat pangapunten sanes abdi nganapikeun ka akhirat dan nu ngaran jelema mah meme akhirat teh dunia heula malah aya hiji kitab dibacana lain ku kiai leutik kiai badag kumisna ge sagede senal jepit dina kitab sakapina asok aya bahasa wabihi nasta'inu ala umurid dunya memeh din teh memeh akhirat teh dunia heula malah ada hiji doa disebutna ge doana doa sapu jagat robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah jelema mah memeh akhirat ge dunia heula we urang ge sok rajin komo lamun budak paut memeh ka warung jangpang meulikeun rokok geus menta buruhan eta budak paut jadi jelema mah memeh akhirat teh dunia heula salah teu salah akurkeun jeung ulama fuqaha ceuk ulama fuqaha lamun kaitan jeung ibadah syahwat ditahan ibadah dilaksanakeun maka hukuman ibadah urang teh makruh Allahu akbar rateng urat genggerong sugan teh khusyuk masukkeun niatan hate horeng teh nan hayang hitut dipaksakeun makruh tah salatna ge hitutkeun ku urang teh dut teh hitunya pan macem-macem rupana hitut teh ya dut aya
malahan hitut karet bandring mapret, hitut tentengan pos gitu nya, hitut segi opat mah dus, sorana teh hem jago keok aliran poek gitu nya. Jadi kan nya beda-beda gitu. Malah sok aya jelema nu ceulah kana hitut teu digagabakeun hitut teh loba jelema nu hayang hitut tapi ka diasupan pel bom kana bujurna. Malahan nyampe tepi ka harkat 4 juta. Ulah dicalawarakeun hitut teh imah duit kana leungan dikeupeur. Kan sarupa-rupa. Dipuakeun. Malahan aya jelema teu kagok hitut teh dikana akuakeun. Turuban akuana dibukakeun. Eta mah masih kene biasa kene zaman kabungkur mah nuju abdi mondok di Sinaragung lamun aya santri anyar supaya betah di kobong teh lain ku bekok deui, bekok colok ya. Jadi diulaskeun ka dieu. Eta teh supaya betah, ayeuna mah tos teu aya. Ulah digagabahkeun. Eta teh nikmat ti Gusti Allah nu ngaran hitut teh nya rupa-rupa. Nanda sanes wadu. Hitutkeun we ku urang teh dut, maka bakal meunang ganjaran pasunatan. Mata don hesena isukan deui makang dang ka pasar beli huwi. Asakan asal asak teuing disebutna ata acan asak geus kaliwat disebut sumedut piraku teu hayang hitut. Maka rek nyebut Allah hayang hitut-hitutkeun meunang ganjaran pasunatan. Kunaon make meunang ganjaran pasunatan lantaran ngeureunnan pamakruhan. Ceuk katerangan di mana jelema ngeureunnan pamakruhan bakal meunang ganjaran pasunatan. Kos rokok hukumna makruh eureun we ngarokok bakal meunang ganjaran pasunatan tina ngeureunnan rokok. Cek Mas teh Mas bagus abdi mah teu kantos ngarokok meureun numpuk ke ganjaran pasunatan teu bisa kitu. Meunang so teh ganjaran pasunatan ngeureunnan pamakruhan ari udud dah henteu. Teu meunang. Lanjutkeun pareman kecuskeun wah eta ge tong dipake dalil nya. Ngan pokona mah ngeureunnan pamakruhan bakal meunang ganjaran pasunatan. Kitu diantarana jelema mah meh akhirat teh dunia heula contoh. Jadi kan abdi daerah Cikemang sami kos daerah ieu daerah pegunungan malahan abdi ge boga hak garap kamari kos diical ku abdi kirang langkung 4 patok hak garap teh 4 juta daerah Cikemang Cibareko HGU hak garap umum wing boga asalna sok ngakaya ngahuma melak bonteng nu sajeung ping-ping teh geuning nu kitu bonteng naon ngaran teh suri teu anu kitulah jagong atawa waluh malahan sok resep galaan jangkrik lantaran keur para blauk di imah. Nama lantaran capek lamun ka Cibarengkok Cikemang tempat kelahiran uing ti Bojong Sawah kali itu memang lamun ku motor tilu parapat teh nyampe ngan capek geus pasaluk jeung harga suuk tok kecang jeung harga kacang euna teh pan cicing we di mah dijual we ku uing teh ayeuna teh. Jadi tuh biasa lamun ka sawah kali isuk-isuk teh ge nyebutkeun jam 6 malah jam 7 miti gawena mah jam 8 dipanggul pacul ngajingjing parang atau ngajingjing ketel pan baju hidung biasana duduk ku ilakeun di timah teh candaan ngomong ke pemajikan anteuran heuh cek majikan gawe di sawah jam 8 jam 8 lapar can nyampeurkeun jam 10 awak ngadeg lapar nyampeurkeun kos tadi we ini teu teh ya pan candaan rek balik ti masjid kagok pan can isya pas balik geus ditinggalkeun pandaang dahar urang ujung terong ari turubuk teu kabere ai amakna ge beak kadae rek aya urutna teh seungit dina meunang meuleuh Allahu akbar nyeri teh teh ih Allahu akbar turubuk aya ku kitu tega cing teh eta jelema jam 10 awak ngadeg lapar nyampeurkeun pamajikan can datang can nganteuran rek balik kagok pagawean can beres dah kitu kana pagawean mah kagok pagawean can beres beda jeung wiridan jan can beres ge pagawean gajelang meh oh beja jam 11:30 pamajikan can nganteuran keneh lapar geus teu kuat balik ka imah awak ngadeg-deg suku bobolokot cicing ditepas nyar we teu lila eta pamajikan make ngelek leungeun katuhunna ngelek boboko eusina kejo leungeun kencana ngelek eta paragi nyamel teh coet eusina sama tarasi tepi ka medok su balik deui ka dapur sugan teh tinggalkeun salaki horeng teh nyokot ayakan eusina dina ayakan teh pais lauk emas jeung malaning beuteyan malaning teh eta apa atau pete Cina disebutna teh lantaran leutik ning buahna teh sipit teh apa jadi pete Cina kasonggeun ka salakina teh atuh da ngaran keur lapar siuk sangublok kana piring sacolek badak teh dipukul-pukul jadi sajeung peureuh buka pais lauk emas kamu eta seungit bawang jeung suraungna kobetkeun kana pais lauk emas si sangu nu meunang mukal-mukal teh bret sakali ngobet pais lauk emas beak sabeula dalam mun teh kahalangan ku cucuk mah beak kabeh teh pas rek dihuapkeun Kang Dang ka dieu rek dihuapkeun keluung adan Allahu akbar kumpul dua pagawean hiji ngahuap dahar kadua salat dua pagawean duana mere dua kauntungan
dahar mereka keuntungan, salat mereka keuntungan, salat keuntungan akhirat manawi ku Allah ditampi, sementara dahar keuntungan dunia. Kumpul dua pagawean dahar jeung salat, coba sok lamun posisi urang bisa hareupeun kana contoh seperti bieu, rek nyatu heula rek salat heula. Wah beja jelema mah. Apa meme akhirat ke dunia heula? Iya. Salah atau salah? Cacakan salat hukumna wajib, dahar ala kadar hukumna mubah. Tapi kan geuning jelema heulakeun ngahuap belum mereka nyawab nya kunaon hesena. Asal waktu panjang keneh. Kang Dang ka Jakarta sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan. Balik ka imah kunaon sono kan ka pamajikan. Uslila. Yeah. Bicara seputar eta nu ngaran lalaki bahasana cek Kang Sandi nu buyut. Rajen teu dibere ke gulang-guling teu bisa peureum. Segala ditajong kitu lain beungeut barengat. Adehem teh ka isuk teh ngohkoh da batu. Bapana tuh ka itu ngawadang. Engap. Bapana tuh ka itu ngarokok. Kohal. Sare atuh teh deukeut budak. Hangser. Kadi atuh caket emah laleganya. Ya ada nyaho basis ngempeng hungkul ya teh. Sok urang dibere panangan ku Allah kanikmatan nu gede ieu panangan cacakan teh aya socaan teh aya pangamungan. Tapi aneh dicabakeun kana beungeut pamajikan entong nyaritakeun bukti ulama. Salamar we apaleun ieu mah buk turun irung biwir gado. Palbah turub teko anteng taleungeun teh lila. Nya apaleun. Gua kabelahana apa langsung ngeket sia sing siluman. Eta nyaho eta kanikmatan ti Gusti Allah. Ka Jakarta balik ka imah sono ka pamajikan. Sono ka pamajikan can kalaksanakeun kunaon sabab tatangga jeung baraya nyampeurkeun ka urang disebutna muru-muru. Jam 8 jam 8 peuting tatangga balik baraya acan kurang make baraya acan balik pancan dibere oleh-oleh. Bere gini kurang teh jeruk atau dibere rokok 2 batang balik we. Sono can kalaksanakeun tunuh kaburu nyampeurkeun reupe peureum. Ari wanci janari pamajikan ngaranna teh ngaglingkeun ka salakina. Bari ngangkatkeun samping nawaran akang bade moal cenah pais tahu teh. Kitu teh. Tawaran teh teu rajen engke tawaran capek naon we kudu capek. Awe mah tinggal cicing, ari mung teh atuh bari na kursi teh kieu nangunyar teh bari nyaliksi. Nya ari saking kumung gitu naon hesena cicing. Kok tah kitu asal dek nuruban sia. Tinggal kitunya capek naon. Tinggal banget ieu mah jadi alasan. Ieu mah teh peurang teh aya kita nampol ti peuting atuh cari tampol atuh bujradnya bujrad naon teh. Bisa berupa-rupa. Gusti eta lalaki teh lieur teu dibere nu kitu teh. Lieur da karasa da urang ke pan lalaki. Rajen pamajikan kerorokan ge geuning 40 poe eta lenganana ing beaka dae. Karasa ya Allah makanya teh keur deui pan ya teu nya harapan puasa deui ka. Kira aku kitu namahan cabang we. Moal. Tong ya tong nepi ka pamajikan ka siung bisa dicakar aing sieun we. Riweuh, we nepi ka imah teh. Majikan teh nawaran bade moal pais tahu teh ceuk salaki piraku moal pangapunten ada jorang setik acup dilaan raksukan sadena dilaan kabeh pakaian. Dari pikir-pikir Kang Dang gawe nu pang capek-capena iwal teh eta. So buktikeun di sawah cacakan sawahna gede, caina gede, hawana panas, kesang luput leket, terakung singalan calana di sawah mah. So, tapi lamun gawe eta cacakan sawahna sabebecek, caina mecek-mecek, hawa tiis kesang ketika luput leket, kolor pinah kalau lisuar. Matak cek abdi digawe nupang capek-capekna iwal ti eta naon sabab tapi kangalan calana. Lino. Pangapunten, palbah badeder pangapunten palbah badeder keleuhung we adan. Di antarana Allahu Akbar suatu heru minan naum. Contoh disakareupkeun posisi orang seperti kitu coba erek kitu tah atau erek salat heula. Beja Mas. Kacaces non hesen. Hah, nya ibadah dilaksanakan sementara syahwat ditahan, bibir boga syahwat, irung boga syahwat, panon boga syahwat, si eta ge boga syahwat, ditahan sedang waktu panjang keneh ibadah urang teh hukumna makruh. Non hesen aja. Salah teh engke. Jadi yakin jelema mah memeh itu ieu heula, memeh akhirat ge jelema mah dunia. Heula termasuk urang ge di alam dunia gitu. Eta pada silaturahmi teh gede luar biasa hiji nyariatan kana panjang umur dua ngalobakeun rezeki. Di antarana ieu nu karas alhamdulillah
make ngopi segala rupa make menang di Samsu gitu nya jeung sajabana teh aing ke mah turubuk teh nyawa eta mah sabodot teh ngiluanna ka ketua DKA. Nah, ngiluanna nya bagi dua we. Mudah-mudahan nya silaturahmi orang saraya masing tiasa dijantenkeun gantar emas tarajek perak geus ngajul buah kauntungan ngeprak buah kabagean dunia jeung akhirat. Oke kuladang ieu riungan rutinan pada khususna penting ayeuna umumna mah rutinan di mana wae da panginten sok aya rutinan. Ari nu ngaran majlis ngeureuyeuh mah sebulan sakali mungkinnya ya di hiji patempatan teh di dieu jeung bisa jaba sajabana. Beuing teh geus ngomong jeung Kang Jaya nya. Engke kan aya rutinan kanyana nya ngajak ka urang. Maksudna mah teh bogeun manuk tikuk eta titiran. Jadi dengan burung Hayang. Ya, yang titiran. Nya urang ek ngilu nya bejaan maksudna keun bae lah teu naon ge urang mah nyokot manuk titiran we. Cenah kudu mayar mung mayar mah we. ngaji we Di mana? isi we. Engke. Wae lah. Bayarnya aku manuk lah. Eta manuk titiran lamun keur disada, lamun kus tukang kori mah eta tajwidna sok ngeunaheun. Ing kung ru ngeunaheun. Ing kung ru. Jeung pan dina hukum mah tilu nu meunang ngingu teh hiji ucing, hayam pelung, hayam atau manuk. Eta mah meunang ngingu nu eta mah harti seperti dikerem kitungan sedia parat, komo lamun disarutkeun jeung birahina. Keur mah geunah kadengen aku urang. Coba lamun urang ngadenge ieu manuk. Ser gedong ya ser gedong kan gitu ngomongnya jual teh hayam pelung di mana duitna cek kucing teh mau ya kan kena eta ka urangna ya Allah katanya nya ucing eta masa respi orang abdi mau kucing mau kan mah nipunya belarinya mah ucing teh meong cenanya cek aing teh moal katipu ku sia nya hose mah ucing eta ku meong-meongan urukan rek sieun nya ucing meong-meongan teh sia kuladang rutinan mudah-mudahan derajat urang ku Allah sing nepi ka derajat anu sae nu sampurna nya munggu Allah Subhanahu wa taala bantar pas mungkin di dieu loba kai apal ditimpleng jeung apal disajabana malan aya papan sajago-jagona tukang papan bantar pas aya bantar pas tukang temok aya bantar pas aya benang lamun tukang temok terus aya water pas geuning nya mata sajago-jago tukang temok sajago-jagona tukang aya angger di benar nu matak lempeng mah teu bantar pas mulia jelema atanapi bantar pas agungna jelema nu tadi dibaca atqokum tungtungna ku pangresa buya di dieu di antarana lamun di alam dunia mah ngaliwatan pangkat jeung jabatan atau ngaliwatan harta jeung kakayaan dan nu ngaran-ngaran ka jelema beunghar erek kadahar erek henteu rezekina ku urang erek halal erek henteu eta teh pakasabanana erek disebut koret erek henteu ngaran ka jelema beunghar bahasa teh beda babeh nyebutna ge tokeh juragan dunungan bos aden malahan ka jelema beunghar mah padahal kadahar ge henteu ku urang rezekina ngan jari jelema beunghar angeur disebutna teh bos malahan tingali cek keterangan innal goniya ida takalama bikhotoin lamun jelema ngomong beunghar hek ngomong jelema beunghar teh hek ngomongna teh salah kumaha cek jelema teu boga akur setuju waidal fakir tapi lamun jelema fakir ngomong paasoba ngomongna bener kumaha cek jelema beunghar ngabangus naon sia teh tak hese jadi jelema teu boga mah tong rek nyaritakeun ngomongna hitutna we eta sok jelema teu boga jelema teu gablek dina riungan hitut kumaha cek jelema beunghar abong jelema teu gablek madus ge di mana wis anu leset teh saha teh teu ngariung teh tapi lamun jelema beunghar nu hitutna kumaha cek jelema teu boga sae kaluargeun da janten panyawan nya samaru kumaha mah tak hawana duit di alam dunia teh ngaliwatan harta jeung kakayaan teh kaduana ngaliwatan pangkat jeung jabatan rek salat erek tara padahal cek malaikat monyet tapi jadi lurah atau jadi DPR atau jadi MPR angre bapak nyebut teh matak mulia di alam dunia mengaliwatan pangkat dan jabatan ngaliwatan harta jeung kakayaan tapi mulia ngaliwatan pangkat dan jabatan harta jeung kakayaan mualila mual paling 5 tahun ya ngaliwatan harta lamun teu kaduruk gimana lamun aya nu badog mah eueuh bener termasuk ilmu ge ngaliwatan mulia ilmu moal patilila ya di alam dunia lamun Allah teu ngersakeun mah aya babaturan pinter ya nalar juman teh tilu hari ya dasa peutingna keur nalar arpiah tak keur pertama 75 bet ti jam 2 nyampe tepi ka jam 4
gara-gara tidagor ya pohok kabeh ya nya gara-gara tidagor jadi amnesia mata lamun jelema boga ilmu entong sombong ku ilmu dicana ku Allah mah gara-gara tidagor leungit kabeh ge harata geus sakitu beungharna gara-gara geuning di Garut aya jelema pang beungharna sa Garut nomor 1 gara-gara banjir tahun sabaraha geuning nu kamari cek beja teh pang balangsakna eta jelema teh beak hartana teh matak nu lila nu abadi ku urang inna akramakum indallahi atqakum nu mulia muga pangeran aranjeun sadaya mah di antawis jalmi nu pang takwa nah mugi we nya kitu urang ngadarua ka Allah urang teh sing tergolong teh jalmi anu mulia ngaliwatan turut tumut kana aturan Allah katiluna tina ladang rutinan mugi kasadayana bilih gaduh kalepatan urang ku Allah sing dihampura da padilah tolabul ilmi teh padilah rutinan kieu sajam we akang cicing di dieu ieu tong rek nyaritakeun hasil teu hasilna ge teu naon ieu mah hadir disebutna ge hadir ka majelis taklim sajam atawa saang teh sok ajibeukeun sajongjonan nya ngan ilham sok disebutkeun sajam nya sajam di majelis taklim akang jeung eteh teh dibere ganjaran leuwih alus tibatan ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat saha nu kantos ngalaksanakeun teh salat 1000 rakaat borora aku beli abadi age teu hayang borora masyarakatna kiai ge angre sajam akang jeung eteh di pengajian dibere ganjaran ku Allah leuwih alus tibatan puasa sunat 2 bulan berturut-turut saha puasa 2 bulan berturut-turut Senin Kamis ge puasa sunah Kangjeng Nabi teuing tong masyarakatna udud kiaina ge da kana ududna da eta kana ududna sedangkan jelema tukang udud mah samping lagi bener nya luar biasa sajam akang jeung eteh di pangajian ku Allah dibere ganjaran leuwih alus tibatan ngurusan maid 1000 maid sakali ieu mah tong sajam sakali we akang hadir ka majelis taklim maka bisa ngahapus kana 70 kali hadir akang kana tempat teu ecreuk 2 kali hadir 140 kali hadir akang kana tempat teu ecreuk ku 2 kali hadir ka majelis taklim kahapus ngan aya syarat bisarti khulusin niat syaratna ikhlas karena Allah teu karena di email-emailan erek tiktokan teh malah entah entong pokoknya mah nya maju di sawah menang belut teh tiktokan malah atawa teu arep-arepeun karena erek menang jomet teh malah henteu pokoknya mah rek tolabul ilmi weh sakali ka majelis taklim ngapus kana 70 kali hadir lalajo dangdut teh kitu lempeng nama tulah tanggal ngomong teh sing daek matakan ngapus dosa cenah kapan abdi mah teu boga dosa boga riwayat na kitab nyaan dongengna ge ya kan dongeng keduanya besok biasa nih dongeng nyaan dongeng wadul dongeng wadul mah haludo kan lila kamari teh hampir sabar bulannya aya kisah 7 bulan mah ngingu doma teh tepati nyatu kang dangda harajo teh pan cukup teh jadi perang sumalo doma pan amak lain ka pasar ka Sagaranten meuli kacamatan warnana hejo pakekeun ka doma eta ngagemosna nya doma kana jukut eta mah dongeng wadul eta mah mas asa eueuh kisahna enggak masuk pokoknya mah ieu mah nyaan kan ku abdi rek dibistrek deui jelasna ge masa ujeratna nya gitu nya artina direlip ya direlip jelema urang ngaranan atuh saha nya ngaranna kira-kirana Adit pangapunten nya bisi aya nu namina Adit di dieu itu aya tuh bukan minang dan baiknya Kang Aditnya daling Kang Adit eta lain ieu mah ngaranna Adit kena ya mana naon cicing Mang Adit teh boga pagawean nu ngaran jelema kabeh boga pagawean cek ibu teh salaki urang mah pagawean ngan molor gawena teh tah molor teh gawe salaki urang mah gawena teh ngan udud eta udud teh gawe jadi kabeh jelema boga gawe ka pagawean rek sare gawena sare rek udud gawena teh udud jadi boga pagawean ngan ieu pagaweana beda ti batur mas pagaweana teh sok cokat cokot cunak canak atau babadog rampok gitu wah Mang Adit cicing lain mah Adit ieu tong jangan marah jangan
Oh curan rek. Astaga, di kata korek kadang-kadang napesak opat, kadang-kadang eueuh. Lah tong nyebut-nyebut ka Mang Adi ta bensin urang biar dibawa ku Mang Sukril ka dia. Pan eueuh kabeh nu maneh dibawa ya nu urang dibawa. Kapangi di dieu teh eta nu jelas mah. Sukril Cahaya itu Mang Sukril lagi. Mang Sukril Cahaya Ilahi ditilu ya di wajang-wajangan aja jadi negara. Eta tuh kan korek teh kayak mah dicor kayak dia. Dicor kayak mah. Mau tukang mau. Ngan maokna aya leuwihna. Sok maokna teh barang lebetan istri. Maksudna pakaian ulah salah. Lain etana pakaianana barang jeroan awewe nya segitiga pengaman. Nya eta segitiga pengaman. Aduh, lagu siga teh haturuning nya eceur lamun moekeun kitu teh ceuk hukum ulah ditenggerak-tenggerak, ulah di sina negrak turban atau ku samping. Maksudna hawatos ke barudak seperti kieu. Tong rek nyaritakeun ku barudak lah ku kolot. Ya lamun nempo nu kitu teh panu katempo teh lain cangkangna. Eusina. Malahan Mas baheula keur dikobong kan aya urang bojong loa. Bujur teh. Tadi tukang teh di kieu mah. Ijengkalan ya, berarti lamun sajengkal sakieu antara ngolong ijen teh sakieu anjir sieun kitu. Baheula ya masa lalu, biar berlalu eta mah jangan keluang dangkif kembali adit eta mah. Mas kan deket Cibinong nya Ciburahol. Pasti apal Cipucang jelas lagi da mitoha urang dinya. Tanyakeun di Siwadul 2012 Cipucang Al Hidayah Desa Sinar Bakti gempar awewe lagi cangcut. Iya pelakuna. Lain. Kan mungkin apal kejadian. Pan pasalna urang teh asalna erek ka urang dinya rumah tangga teh geus 4 tahun ya teu tulus kawinna alasanna teu bogoh ka urangna. Ada nyeri hate teh aing. Aduh. Tuh bogoh. Teu pas nanti bogoh emokan. Bageun bae da inungna geulis ge urang teu bogoh ka inungna bogoh ka anakna ya anakna mungun nya geus we gitu ah. Nah, lalaki cek baturan mah mar naon garang cenah kanyu teh. Teh di garang. Ledek tak ka urang. Pernah kaleungitan nu kitu gempar 2012 lamun teu salah. Dibuktikeun aya tangkal bungur teh kohokan sok aya tangkal teh kohoknya di jerona teh. Di dieu teh jero bungur. Tumpuk. Cangcut lah tuh gitu tanggal aing ngomong teh. Sok tanyakeun. Malahan Cibungur hilir anyar-anyar loba nu kaleungitan tina sasampaian teh cangcut. Dina henteu leungitna aya nu nulisan cangcutna teh. Aduh, welcome to my life. Well ah. Gara-gara tegara. Nya eta langit. Ngan baheula mah pernah ngadenge cenah kieu cenah tapi teuing da kada rumor. Lamun aya hiji lalaki nanya ka hiji awewe, ajuk nanya teh maksudna nya mengatakan cinta lah gitu. Si awewe teh mungeun teu narima, tan sok dipokna teh nu kitu dibawa cenah ka dukun teh kali hikmat cenah bakal nutur-nutur cenah teh. Baheula ngan teuing eta ge teu nyaho teh kolor ijo ieu malah teu nyaho. Ngan kitu artina pernah kajadian. Hiji tah maokan teh sok maok eta. Kaduana pagaweanana eta Mang Adit teh. Udah Adit teh tadi lakonna. Ieu mah Adit Sopo Jarwo, lain Adit ieu. Hah? Oh nya akan bayar. Kaduana sok mau kan kain kafan boe. Nya kenaonnya eta mah kan boe. Kali Roma baheula mah orok, lamun orok lalaki, nu umurna masih kene can balik alit keneh dikubur. Abdi kantos nguping sok aya nu ngali dipauk tali pocongna. Ayeuna mah geus eueuh nu kitu mah beja ayeuna mah. Eueuh. Dipauk boehna teh sukang mokan boe jadi lamun aya nu maot teh pakuburanna digali. Boehna dicanak ari bangkena mah henteu teh dicanak. Nya sanu butuh kana bangke jelema mending keneh bangke lauk. Sok na kulkas loba keneh bangke asin ketimbang bangke jelema mah. Lamun diuhangan jole bangke lauk da mau ngomong ka batur dicopot ai keur diuhangan teh jole bangke jelema da mah teu kokorowokan jelema mah. Matakan jelema